Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Daramang ibu. Alhamdulillah. Ngiring binga dengan ieu singkuring separa kanca tireng-rengan balai dawah si cepot di tablik jeung budaya. Alhamdulillah kadayan qadarullah tiasa kumpul ngeriung merbayaksa di haplah mungu Allah sok sanaos lungsur hujan mudah-mudahan lungsur hujan lungsur sareng barokah amin ya rabbal alamin. Kapiunyu kok kepiatur ka pangarsana Bapak Andi Ahmad Sopandi kali Ibu Fatimah atanapi Ibu Cece. Kalau kumaha kauninga dengan ieu wilayah di tadi parantos ngelaksanakeun tugas sepuhna nyaeta nikahkeun putrina Cep Nada Cep Nada Neng Nada nah Cep Neng Nada can ngopi gitu ya. Neng Nada kali Cep Kiki mudah-mudahan ieu murang kali anu medisternan di tenten ieu cing janten keluarga sakinah mawadah tatut warohmah runtut raut sauyunan sagegel sapihanean kacai jadi selewi kadarat jadi salogat eta anu utami namanya panginten. Oke can kalangkung waktosna pengen singgulis para kanca tireng-rengan baidawah cepot sejak nyangakeun taqabballahu minna wa minkum siamana wa siamakum wilujeng boboran siam mudah-mudahan ibadah urang dina sasasih campleng sing dumugi ka anjeunna we kalian bekal urang di yaumil akhir amin ya Allah ya rabbal alamin. Dina ieu waktos sim kuring sapara kanca ti lingkung seni balai dawah si cepot sejak ngiring jabung tumalapung utamina dedel pangdoa kanggo ieu panganten mudah-mudahan sumpingna sapara kanca teu janten deg-deg pangarewong pangitu nya mudah-mudahan malam janten wasilah kanggo langsung nikatkeun tali silaturahmi antara urang pada urang eta anu utamina panginten ning satasana panginten kidalang kersana Bapak Asep Lili Edi Sunaria di Pujaran Gereja Hiji baris magelaran dina ieu waktos sejak mintunkeun parigelan dina widang wayang golek oge kolaborasi sareng Al Ustad pangarsana Kyai Haji Rustan Abdul Karim Esos MSI salah anjeunna mengumpulkeun pimpinan Pondok Pesantren Madinatul Quran Indonesia anu di Pali Kulon bangga gitu. Eta salah sawios lembaga pendidikan keislaman anu utamina ngadidik ngagembleng mulang kali urang sangkan langkung tikiat dina bidang agamana. Supados kana waktos urang sami-sami lenyepan urang sami-sami sakseni lalakon wayang anu parantos di luyukeun jeung kahirupan urang sapopoe wayang ngandung siloka